Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan salam baktos kasadayana mugia danget ayeuna sapa paosna aya dina sehat lahir tumekaning batin. Oge salamina aya dina rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Alhamdulillah danget ayeuna tepang deui sareng simkuring pun RT Uya. Anu sakumaha biasa simkuring sejak mangdongengkeun deui neraskeun hancanu katuna dina jejer carios Beunghar Hate Jaka Picung jilid kadua bagian anu kaopat. Anu mana ieu dongeng hasil karangan Kang Asep Mulyana BE. Oge pamudah-mudahan ieu dongeng sing ngajantenkeun hiburan kanggo dulur pemirtub sadayana. Kalihna ti eta dina ieu carios tangtosna aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa. Tawakup hapunten anu saageng-ageungna. Oge teu kendat ngahaturkeun nuhun kasadayana anu parantos toel subrek, like, share sareng komena. Oge sakedik simkuring ngawartosan ka dulur sadayana anu teu acan terang ieu mah ieu. Wireh anu parantos subrek waktos konten anu tipayun. Kanggo konten anu enggal mah teu kedah subrek deui kantun we cap jempol we anu aya di palih kenca. Bilih bade komen mangga diantos kantun ngetik wae di palih handap. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu dongeng urang kawitan. Yuah manco. Nyok mulu atuh maaf aing tanya teh. Ceuk Santani bari ngareret ka anak buahna nu mere isyarat. Geus kitu mah anak buahna Santani anu ngaran Bigut nyerenteng ka Santana bari pok ngomong deui dibarengan ku Poporongos. Tok atuh buru jawab di mana sia eta tempat nu ngaran Lemur Cipancur teh kalau ka cicing we jiga nu hese kiih mah teu balik jepung teh. Ceuk Bigut bari rek ngajewang kerah bajuna Santana. Ari Santana mah sok sanajan manehna keur kaayaan capek jeung aya kanyeri dina awakna alatan tadi patelak jeung encir. Santana harita ngorejat hudang bari masang kuda-kuda sabab ngarasa tegenah ku jalma anyaran pinanggih geus wani popol otot. Oh kitu tuh sia hudang sigan titingkuhun we. Ai maneh saha euy? Meuni teh sopan ka dewek teh popolotot wes teh. Tembah Santana bari muncereng. Nya maaf ya jame. Ini panyu teh belah mana lain kakak belecak-belecnya weh. Euy ngatuh dewek mah teh nyaho teh angan we ku sorangan. Ceuk Santani bari malikeun awakna niat rek ninggalkeun eta tempat. Tapi karek oge Santana ngalengkah aya kana tilu lengkahna ngan hiu yuk ditukangan Bigut geus nyaprut ngahembatkeun pereupna rek nyasar kana sirah Santana. Orokaya Santana ge cingceung kana datangna bahaya manehna ngagiwarkeun awakna ka belah kenca bari ngasupkeun teungeulan keuna pisan kana iga burungna Bigut. Yuk dayagdag sangeyeng leplos yuk keduk des jebrot. Jatuh teh sugan teh moal ngalawan. Bos lain cicing wae kumahakeun ieu jelema. Ceuk Bigut melong ka Santani menjadi dununganna. Sok sanajan dadana karasa nyeri keneh Santani masih keneh uga eugeul ningali eta kalakuana Santana. Elenan umana atuh geus kitu mah parentah kitu. Bigut teu anta parah deui terus nyabrut naraja ngagunakeun elmu nu kancangkingna dibarengan ku tanaga lapisan anu kuat. Sia rasakeun yo. Geus kitu mah kaributan teu bisa diponah deui antara Bigut jeung Santana. Silih serang, silih adu pangabaran ku mangrupa elmu panemu dina jurus-jurus andalanna. Ari Santana mah lolobana ngandalkeun ku kawani hungkul dari ilmu nu lainna mah can boga. Kulantaran baheula mangsa bapana aya keneh nyaeta Nabah Jarot, Santana ngan sakedeung diajar silatna kaburu bapana ngaleungit taya lalatana. Teu matak aneh harita Santana beuki lila patelakna beuki kadeseh ku Bigut saperti halna Bigut bisa ngasupkeun teungeulan ngahujanan kana sakujur awakna Santana. Hiuk beletak jebret dengak jebrot dayagdag sangeyeng solontong des jalik jeung
sampoyong tolonyong bangkieu gebruk harita santana teu bisa nahan kasaimbangan awakna sakujur awak geus teu puguh rasakeunna leng ditinggalian santana parwek nu antuk nama santana ngulahe kapiuhan. Good morning anu na euy geuning teu cangarakara nya maneh teh otang sia otang lah aing ngabongana ditanya teu ngajawab ceuk santani bari najong kana awakna santana nu ngagoler kapiuhan. Bae bos bos bae nya bos kieu kumahakeun bos aungeun atuh kamalungan mung caina keur gede jeung anu siap bos laksanakan 86 tembal bigut bari gusur awakna santana nu kana gawir di handapeun aya walungan anu caina keur umpal-umpalan. Geus kitu mah teu miceun waktu deui santani dialungkeun kadenge sorana ngagujubar nu satuluyna santana palid kabawa ku cai anu gede. Oke bos oke beres ayeuna urang ka mana bos? Ayo lah kudu ngangkaplah wetan ulah tuluy ka lebang. Geus kitu mah santani jeung bigut arinit di eta tempat rek neangan laratan lembur Cipancur. Kirim-kirim heula aopat mangga. Manco dulur pemirtub kaum dangu sadaya sate acan di acara dongeng dilajengkeun anu sakumaha biasa sim kuring baris ngabsen atanapi kirim-kirim heula nyata diantawisna bapak-bapak di kantor KUA Kecamatan Bale Endah nyata Bapak Komarudin Soleh atanapi Bapak Omai sareng sadayana karyawan-karyawati di kantor KUA Kecamatan Bale Endah haturan wilujeng manco ka Mang Ujang Botar sareng si tetehna nu gaduh kawasan Gunung Batu sareng sadayana Padamel Gunung Batu Bale Endah haturan wilujeng manco teu kakantun oge ka Mang Epo tah sareng si nengna bendahara tim CPC teu kakantun oge ka ketuana kersana Bapak Tata ketua tim CPC FC dilajengkeun ku para seniorna nyata Mang Olin, Mang Epen, Mang Aldi, Mang Acong Asri, Mang Cibo sareng sadayana anggota tim CPC FC. Dilajeng gede ka tim futsal napas garpit anu dipupuhuan ku ketuana saderek Batum, Samsu, Daro, Dani, Demi, Nandi sareng Uji. Haturan wilujeng manco. Terus dilajeng gede ka community Matic Beat Bale Endah anu dipupuhuan ku ketuana nyata saderek Samsu, Agung, Indra, Arif sareng Rian. Kekantun oge di haturan wilujeng manco nyata ka kersana pun lanceuk Pa Dadang PLN. Mas Sumarno Amamat Warung sareng si Teh Ayina Kang Ecep Uling sareng Teh Ikana sareng Ajana lajengkeun deui Ustad Fajar, Ustad Muhri, Ustad Lukman sareng Ustad Sahidin haturan wilujeng manco. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu acara dongeng urang lajengkeun yuah manco. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya cag urang tunah heula lalampahan santani jeung bigut nu keur maluruh lembur Cipancur. Ayeuna urang caritakeun deui encir nu keur di perjalanan rek ngajugjug ka pasantren Curug Cigenta. Di satengahing perjalanan encir keur jongjon nikreuh bari kukurubutan dina jalan satapak kenca katuhuna nu pinuh ku kakayon leuweung. Harita dina mangsa wanci nu rek tunggang gunung tegesna kira wanci asar encir niat reureuh rek ngalaksanakeun heula salat asar. Kabeneran manggih palataran anu lenglang bari katingali aya cai nyusu di sisi walungan. Gancangna carita encir geus ngalaksanakeun salat asarna nu satuluyna encir niat rek nuluykeun lalampahanna sabab masih rada jauh keneh ka anu dijugjug. Alhamdulillah Gusti Allah abdi masih dikiatkeun ngalaksanakeun parentahan Anjeun ya Allah. Mugia ibadah abdi sing janten kiparat kanggo nebus dosa-dosa abdi. Oge mugia ibu ama abdi sing janten ahli surga di alam kalanggengan. Allahumma pilih wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kitu gegerenengna encir bari cengkat dina diukna rek neruskeun deui lalampahanna. Dina kaayaan kitu
Encir curing hak bari panona teu weleh ngalieukan di sabudeureun eta tempat sabab kadenge aya sora awewe nu humargung bari gegeroan ka anu ngaran Santana. Yang Santana. Astagfirullahaladzim. Nyaha jeuweung kieu aya soa emak-emak. Boa-boa ieu. Malam naon ya teh akma? Ajis. Boa-boa malam Jumaah keuri wawan euy. Tapi teh sieun cik ang jengekeun deui bisi nya eta jelema nu keur tunggala. Santana. Cah. Bener ieu mah jelema. Atuh geus kitu mah encir terus ngadedengekeun kana eta sora bari ngadeuketan. Geuning nyata pisan teu jauh di eta tempat aya imah leutik panggung nu satuluyna encir ngetayap nuju ka eta imah. Geuning eta teh mah epon teh indungna Santana. Geus kitu mah encir ngetayap asup ka imah barang breh gebeg. Encir reuwas pedah aya awewe kolot awakna geus begang pisan nu keur ngalempreh sakujur awakna panas. Mak, ibu kunaon mak menyi panas kieu saya teh punten mak abdi cawogog dapat ka bumi mak. Encir tumanya ka mak epon bari teu weleh nyabak tarangna anu karasa panas. Mak kunaon teu jamang nyaon mak teh nyaha teu aya rencang ieu. Encir terus tumanya lantaran masih heran nu keur gering bet eueuh nu ngabaturan. Yang hampuranya cik nyuhun kencai emak hayang nginum. Tembal mah epon bari tetep ngalempreh. Geus kitu mah encir teu talangke nempoan di sabudeureun eta tempat neangan teko wadah cai nginum. Geus kitu mah encir nyokot teko geuning eta teko taya eusian. Kitu deui boboko nangkub sagala subung alias kosong. Sajongjongan mah encir ngahuleng. Be nyepi ka kieu nyanya kamana atuh ieu ngabatuan si emak teh. Tapi itu aya baju laki ngagantung sigana aya laki nya di dieu teh. Kitu ceuk geurentes hatena encir. Nu satuluyna encir buka kantong bawaanna rek mere cai jeung dahareun anu lainna. Yeuh mak gawe cainya. Teras yeuh aya sangu sakedik lumayan meh mak teu geus. Atuh geus kitu mah kusabab mak epon teu bisa hudang encir ngasongkeun cai saterusna mak epon dihuapan sangu bawana encir. Tos jang cekap nuhunna ari ujang teh saha jeung naha aya di dieu. Ceuk mak epon sok sanajan ngomongna lalaunan tumanya ka encir. Abdi mah ngaran teh encir mak nuju mampah bade kacug Cigenca ai emak di dieu sareng saha. Encir nyusul tepusku pananya ka mak epon. Tapi sabalikna mak epon mah katingali napasna asa kerep bari beungeutna pias lir eueuh getihan. Tapi nu mata kaget deui pikeun encir mak epon kalah ngasongkeun barang ku mangrupa buku leutik anu rupana geus kuleuheu. Yeuh jang pek ieu keur ujang amalkeun pikeun kasalamatan hirup. Nuhunnya ayeuna mah geus dibere nginum jeung ditulungan ku ujang. Mugia ujang sing ageng milih turaya dina palindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaon ieu teh mak? Tema encir bari nampanan eta barang anu saterusna mah diulak ilik bangun anu aneh. Sabot encir keur ningalian eta buku. Barang ningali ka mak epon gebeg. Sabab panonna mak epon geus beureum jeung sakujur awakna geus robah rupa jadi bodas pias alias geus jadi layon tegesna mak epon geus ngaleupaskeun nyawa. Mak ceuk encir nyoba ngaguyah-guyah awakna mak epon bari sasambat tapi tetep harita mak epon geus taya nyawaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nya ieu teh jadi kieu nya. Yuh, mugia mah sing dicampi iman Isyamnya dihampura sagala dosanya. Encir meh gegereneng sorangan jeung ngarasa bingung kumaha pilampaheun. Tapi encir boga patekadan rek mulasara layon na maepon ku sorangan dimakamkeun di pipir imahna dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Gancangna carita kira wanci sareupna encir beres mulasara layon na maepon. Nu satuluyna ngalaksanakeun salat maghrib encir ngahuleng sorangan dina bang barung bari kaayaan poek mongkleng. Puguh da kaayaan di tengah leuweung. Tapi encir boga tekad rek mondok di eta imah bari sugan jeung sugan aya nu datang ka eta tempat. Kitu ceuk pamikirna encir waktu harita. Waktu terus lumaku marangan insan nu kumelendang di alam pawenangan. Wanci tengah peuting geus sumanding sepi jemplingan sora sato leuweung nu kadenge ku encir. Tapi encir mah abong didikanna jeung warahan Mama Haji Karta manehna teu boga rasa sieun yang hareupan naon anu baris tumiba kana dirina. Saperti hana harita wanci peuting namangsa encir keur ngahulang kadenge tika anggangan aya sora ajag leuweung nu babaung dibarengan ku seor na sora angin nu nebak kana dang dauna. Beuki lila eta sora beuki asa deukeut. Astagfirullahaladzim, asa cariis kieu ieu teh. Asup ka imah. Jeung batu deui yeuh biasa ge akhirna ngajak ngawangkong ieu teh. Ayeuna mah henteu teh sorangan ke leuweung beulangan akhirna akma ajis mah sieun ku poek, sieun ku kebon awi, teuing sieun ku astana meureun. Hayo sia. Geus kitu mah encir cengkat dina diukna rek asup ka jero imah. Tapi kareke encir ngalengkah, kadenge aya sora lalaki nu ngomong ditujukeun ka encir. Yang, ke tunggu asup. Kami aya pomohon yeuh. Kitu ceuk sora nu kadenge ku encir. Gebeg. Encir harita ngarenyag. Sabab eta sora kadengena matak muringkak bulu punduk tegesna pika sieuneun. Sok sanajan bari kaayaan sieun encir nyoba malikeun awakna rek ningali ka anu datangna sora geuning nyata pisan teu jauh di eta tempat aya jirim tangtungan jangkung make baju sing sarua bodas. Encir teu kasamaran deui geuning eta teh jirimna Bah Jarot. Geuning Bah Jarot, nyaha pan Abah teh geus maot? Nah ieu nya aya. Sok sanajan encir ngarasa sieun maksakeun tumanya ka eta jirim. Geus tong loba nanya ka kula. Kula mali lingkungan hidup jir. Ya nyaon atuh Bu, uing sieun sieun ngan kitu mah sieun. Penyampakan tong sieun kula mare ngagang ka hidup jir. Ngan-rek ucapkeun nuhun geus daek kula cara majikan kula. Jeung eta butong dibawa tuh ruang we deukeut kuburan pamajikan kula. Tapi sameme ruang hidup pek gerak heula kana rarang hidup jir. Ya emang geus diancekeun kumaha mah jeung diance kana tarang. Da naon atuh? Tong loba ngomong. Engke hasilna hidup bakal apa jir? Ieu buku naon Bah? Kade bisi buku hutang. Hayo ke loba nyagih ka imah uing. Hoyam Bah. Bawa ieu teh eusina. Emu Abah nu kebateanya. Bah moal nyangan emu kebah uing mah deuk nyangan emu hayang loba duit dina jalan halal kitu tah. Kitu tah Bah. Geus tong loba nanya. Hiji deui ulah rek amanah omong bapikeun. Engke mun panggih dina ulah ngaran santana jeung santani. Pek hidup bejakeun. Kula mah moal bisa panggih deui. Jeung oman bejang deui manehna ngajakeun kana jalan hade. Nu dipikari do Allah Subhanahu wa taala. Kitu cacarita anak jirim Bah Jarot. Nu satuluy nama eta jirim ngiles kateureuy ku balebegna peuting.
Oge sora anu tadi pikasieun teh sapada harita jempling balik deui ku sora sasatoan leuweung anu biasa tadi. Ari encir mah teu loba pamolah tuluy asup ka imah sok sanajan kajadian nu bieu can surti dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Wanci peuting geus ganti ku janari nu antuk namah tapi ka waktu subuh tapi encir teu bisa sare pisan sabab ceuk pikirna kagok cenah sabari ngadagoan sugan aya jalma nu datang ka eta tempat. Atuh satutasna encir ngalaksanakeun kewajiban salat subuh, encir init di eta tempat niat rek neruskeun lalampahanna. Atuh saacana miang encir sempet heula ngasupkeun buku leutik pamere ti Ma Epon tea. Bari cingogo nyang hareupan kuburana encir pok nyarita bari ditungtungan ku ngadungakeun ka Ma Epon. Ma, hampuanya abi telat nyuungan emak keun weh ku abi dijungakeun emak sing janten ahli surganya Allah. Allahumma gfirlaha warhamha wa afihi wa pu'anha al-Fatihah. Atuh geus kitu mah encir ngaruang buku leutik anu tadi dititah ku jirim Nabah Jarot. Nu satuluyna encir teu noleh deui ngakidig ka tebeh tonggoh ngajugjug ka pasantrenna Mama Haji Karta nu aya di lembur Curug Cigenta. Cag urang tunah heula lalampahan encir nu keur lumampah. Ayeuna urang caritakeun kaayaan di pasantren atawa di padepokan Mama Haji Karta nu aya di Curug Cigenta. Kacaritakeun dina hiji poe kira wanci pecat sawed. Mama Haji keur upek ngobrol jeung santrina anu biasa babantu di bumina. Eta santri teh tayalian ti Ojon anu geus 5 taun nganyerek niat rek guguru elmu ka Mama Haji Karta. Jon, Ojon, ka dieu cu sakedeung. Kulan mama kulan bade aya pikir saeun naon. Ojon meh rengkuh nyampeurkeun ka payuneun Mama Haji. Lain mama teh rek nanya ka hidup. Ari pangkeng nu di tukang geus diberesan nyacan. Ngadinten ge diberesan ku abi. Nah mama nyerios gitu. Ojon nyusul tepus malik nanya ka Mama Haji sabab ngarasa aneh Mama Haji bet nanya gitu. Atuh ari geus bebersih dibersihan mah. Ari dikobong mah barudak santri di alajarna seru banget keneh henteu jang. Alhamdulillah mama mung ayeuna teh seueur nu hare eeng meureun lain nu hare eeng siapa teu bener. Awakna teh seueur nu paranas tetapi tadi abi ngalongok teh tos rada mending. Syukur atuh diubaran kunaon tah. Kamari abi sareng santri kaleuweung ngaladaun puntiris digecek we dibabalurkeun kana awakna mak. Nya atuh ayeuna mah mamarek tah deui nya bae. Bade miwarang naon mama manggawe abis siap. Itu hayam nu tilu ayeuna pencitnya tuluy asakan yang weh sing gede ngan omat saacan hayam dipencit ngadoa heula nya pan geus diajar doana mah. Maksud mama teh ulah jang digerewa. Mumun mama diestukeun pisan. Atuh mangga abdi bade miang heula. Atuh geus kitu mah Ojon teu talangtes. Nu satuluyna init rek ngalaksanakeun pancen tugasna ti mama. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya.
gancangna carita Ojon rengse ngalaksanakeun pancen tugasna ti Mama Haji Karta. Haturan mama itu panedak mama hayam sareng nyangu parantos rengse. Mama mangga atuh mama bibili bade tuang. Cek Ojon teu waleh rangkuh di payuneun anu jadi guruna. Nya cuwo duhun pisan ya hampura mama geus kubawani titah hidup. Teu sawios mama. Abdi mah ikhlas pisan justru isim abdi punten mama tos direpot ku abdi keun we ciu eta mah geus kawajiban mama teuleun. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, dina kaayaan kitu dina mangsa mama keur paguneman jeung Ojon kadenge di luar aya nu uluk salam. Ojon nu pangheulana curing hak sabab ceuk pikirna asa apal kana eta sora. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Waalaikumsalam. Rampes. Ojon jeung mama meh bareng nemalan. Teu lila Ojon muruk ka lawang panto. Barang bray panto dibuka. Gebeg. Hate Ojon ngarenyag saprak. Adu teuteup jeung encir. Sajongjongnan mah Ojon jeung encir meh pak pelong-pelong taya kendatna. Batuk heula sakedap. Yok kina ka jero Jon eta teh dulur hidup keneh. Muhun mama encirnya ieu teh cek Ojon nu satuluyna ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman ka encir. Ieu teh Ojonnya nya aya jiji Ojon. Atuh geus kitu mah Ojon jeung encir silih bagiakeun bari silih rangku tandana sono geus kitu mah encir nyampeurkeun ka Mama Haji Karta bari saterasna sungkem. Paingan atuh mama miwarang memencit hayam jeung yang rada ageng gening rek kasumpingan tamu. Lain tamu ieu teh Jon sawa keuleuan anak mama. Manya atuh Jon daging hayamnya uing teu kuat teh apa alah teu kuat ieu beuteung kok geus jero. Ieu mah sugan mah 18 giga we mun teu isian mah teh aduh. Tapi uing mah kapancuan heula Jon awak geus bau kieu jeung asa ngimpi euy panggih Ojon. Nya sugan teh miu jeung juagan ebo ka Sumatera Jon. Gig atuh gerak acai heula cier engke rang delahan ngariung di dieu. Temal Mama Haji ngahucuhkeun ka encir. Ari encir mah teu talangke tuluy ka pancuran niat rek bebersih. Ke lacir totong waka mama mandi. Nyaon Jon? Uing nyaho ya waktunya ayeuna mah beaknya. Ari boboga kon mah euy. Apalan dasar juragan marmot euy encir mah. Euleuh waktosna dulur seep cak urang tunda heula di handeuleum sieum mangsa datang urang sampeur deui. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui dina bagian anu kalima. Sim kuring pun RT Uya amit bundur amit bungkur bobot sapanon carang sapakan neda jembar hapuntenna. Samantawis sakitu heula nepi ka hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios manco.